Kenalin ya. Nah kan aku. Elis Kang. Abdi, Obos. Kita masuk namanya kalian di laki itu. Aduh, eta sinenggelis kedeharan ku si Okem ya. Aduh, mah bener ieu mah ku digawean. Kemati penting sugame jodoh. Tapi kesel aing ngalina kitu mah. Ari rumah teh paling mana? Belah kidul teh. Bos milu wae ieu mah. Pan si teteh teh nanya ka urang meureun bray. Ieu mah kuat kepedean wae nanya ka maneh. Maneh masuk dijelaskeun gitu. Era si teteh urang. Geus atuh tong ribut kumaha sih? Ayeuna ieu tongkrongan teh sebelah mana sih ning jauh pisan? Teteh capek lain. Balik digendong mah. Teh bang naik yuk. Ih, ini hayang teuing ngagendong urang. Nah iya capek seneng ngomong mah. Bray kadang heula tuh ieu bos sorangan sia mah. Tega ka bos sorangan teh. Kudu Bray, urang masih bisa lempang. Ayo buru tuh. Bray, eta kadang heula dieu lah ieu bantuan maneh mah. Maneh mah lebih teuing ning kitu doang ge udang we sorangan atuh. Pas udah alay wae, udah. Oh mana gitu jadina geus boga babaturan anyar mah, bos sorangan dilupain. Wes tahan atuh dong. Mana mah baperan ning kiduang ge Atuh sia mah ulah kitu-kitu teuing ka urang, Bray. Pugu urang keur nyeri cangkeng dieu, malah digejrotkeun. Heuh dah, Bro. Bantuannya. Aduh, Bray. Ditanyakan si Eis ya. Belum Pak Ustaz, biar mah teh nanyakeun. Ih, naon sih sok jadi ngarebutkeun orang kitu maneh mah Naon sih Ustaz teh? Jadi alay kitu biasa nage peprenglosan ge. Waduh, teteh ulah didengekeun omongan si Erni mah. Nya ari namanya teteh sateng. Nami abdi Eis Pak Ustaz. Oh, Eis, gelisnya kos namana. Ini Ustaz Gima jago ngagombalnya. Heuh Ustaz eta mah buaya. Si Erni mah dulu nanti bisa dijaga. Atuh da meni resep ningali Ustaz ngagombal teh. Ari Pak Ustaz teh bari ka mana kitu? Ulah make bapak atuh. Pakai awe atuh Eis. Biasa ya, arek ningalian sawah. Biasa kan abah sawah mah. Ning hade pisan Ustaz teh. Aduh, anyar ge dikembat sekali, geus kelepok-kelepok ieu mah. Suka kemati Ustaz, tarik sama mah di dia tuh, di imah. Mana naon sih datang-datang? Dina salamana ieu riweuh. Urang Ustaz hilap. Karena naon atuh di dieu teh? Ieu biasa teh ngadekeun si Ustaz ngagombalan si Eis. Nyaho wae Ustaz nu herang mah. Naon atuh nu herang teh? Herang teh eta tarang si Ustaz. Hari itu geus nepi. Cenah tadi teteh lah yang buru-buru nepi cenah. Terus itu kana buru nepi. Itu mana ieu mah lain tongkrongan, ieu mah kebun tuh, loba tetangkalan Masih? Atuh sakieu ayana teteh da ngaranna ge lembur atuh. Atuh lembur teh meuli sepi ieu jiga eueuh kahirupan Nah lagi di lembur imah teh lain di kota, dekat mah rame di rumah kuning etis. Maneh mah nyamber wae bray kos tasan korek. Ari jadi kalau kemarin naon sih? Aing mah da balik pueuh puing, atuh pueuh puing nu bulet bolet.
Pantesan atuh. Mun penting ge urang ngopi yuk. Ayo atuh urang mah gas. Ayo atuh. Ayo atuh. Terus aya nama buru diuk lawe teh. Wah, sarap euy. Namanya ngopi di mana teh? Di mana we atuh asal ulah di dieu tah di kebun. Mana sih itu? Teh urang mah biasa ngopi lagi di makam teh. Mantap, Bray. Sabarin dengan inspirasi teh lain, Bray. Mantap pokoknya mah. Ini gitu cuacanya teh. Siang mah baik. Inspirasi. Yang geus lah. Urang maena rek bocan we. Bocan eta bocan nama urang atuh teh. Ari bocan teh. Ngaran asli maneh lain, Bray? Heeh teh eta ngasih urang OBB. OBB teh naon, Bray? OBB eta OBB. Heuh, singkatan OBB teh naon, Bray? Panteng ngarti urang mah. OBB Obon Bocah Anbray. Aduh, geus pinter aya nama si Bray teh nih. Bray. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aduh, kebrek ya Braynya. Jam 8 ieu lembur geus diseun kieu. Heuh puguh. Jadi mah ngopi teh ka makam. Arek ayeuna. Itu ayeuna mangkat. Ayo atuh buru. Jadi Endong atuh buru. Bray, gudang. Itu juga nu aya neangan jurik, Bray. Heuh nya. Sate. Bos. Orang kalian mencairan gitu. Ayo atuh. Daripada gabut tuh. Ayo. Ieu ngareuyana kumaha bemanehna ruas. Kieu. Baik orang di pacang. Emang mana daek jadi pacongna? Lah, ayo. Serius ya? Ayo. Tapi pocongna dikemakeun nya pocongna. Tenang, kita mah urusan urang, Bray. Udah pan. Orang jalan siapa teh? Anu yang juri. Yuk. Udah tuh ayo. Ayo. Tah iya Bray, peralatanna Bray. Teh siap teu? Siap mah siap atuh bos, nu kieu mah teh sieu. Cenah ka Gusti Allah urang mah budak eta mah. Adana. Tuh buru, urang beungeut heula bukna dieu. Peureum Bray, peureum. Ali Bray, ali peureum. Bejo. Mantap Bray. Nama tak ada tandingannya. Yang geus satu budak. Bray, di jiwa posisinan cocok mah Braynya. Bos. Ieu terang baterainya. Siapa aku masih. Buru dia. Ayo.
nyempot dirinya bro. Oke cuy, mudah-mudahan muncul ya. Assalamualaikum. Astagfirullahaladzim. Suara cuy. Assalamualaikum. Jelas cuy, suara cuy. Ini kok suara kos budak gitu ini. Allahu Akbar. Cuy, gerak cuy, gerak cuy. Allahu Akbar. Oke cuy, kurang sampurkan aing pasaran ya. La haula wala quwata illa billahil azim. Allahu Akbar. Suara tuh, benar suara tuh. Suara tuh. Allahu Akbar. La haula wala quwata illa billah. Bos, kanyawan rumahnya. Astagfirullahaladzim, potong eta mendingan. Hei. Allahu Akbar. Ini ada jelema. Kanyawan aing jigana ieu kacau. Kudu kabur ieu mah beres aing. Run. Sana. Oh, wah, ari manehna naonan? Urang mah ditaku si bos. Ampura, teh nyaho urang mah. Sadek jadi pemocong beneran. Embung sieun urang mah. Saha bos mah? Sebelum paling berempat aing ketinggalan. Eling sia mah ngaganggu urang ke ekspor. Hampura atuh urang mah teh nyaho di kita urang ge. Coba ningali banget mana saha eta ningali coba. Wah, teh urang. Ini mah pasti bray. Urang ditah si bos ieu di ditah ieu. Saha bos mah coba geroan ka dieu, coba geroan bosna. Bos. Si bos. Ih, aing ribu ye benang kieu aing mah. Bos. Lompat si bos. Ngaganggu urang geus ekspor sugan urang teh bener. Pocong naon ieu? Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Anak Umi. Silahkan tinggalkan komentar kalian di video ini ya teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata yang terucap, karena kita sebagai manusia tak luput dari kesalahan. Kami semua izin pamit, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wes, tahan atuh dong.